sakrin nyaeta leungit akal. Ae tamyizin tegasna leungit kahideng. Ai stres mah lain termasuk hilang akal. Stres mah karena gejala hilang akal stres mah. Ya stres mah termasuk hilang akal. Jadi jelema stres mah dina bab salat wajib kena salat. Jelema loba ting pagawean kan sok stresnya. Jelema capek stres itu, pikiran stres itu. Jadi stres mah untuk termasuk hilang akal. Karena ya kan stres. Kan pada capek doang gitu akalnya lelah. Jadi stres gitu. Iya mah hilang akal. Kuna hilang akal nate disakrin. Hilang akal mah kusabab mabok. Mabok mame. Ya, salian dia mabok kendaraan. Ada yang mabok kendaraan mah berarti kemudian lagi akal. Gimana maksudnya mabok? Matak mabok ya seperti ganja, kucubung, arak gitu ya. Matak mabok. Nah, mabok ya kan umum gitu. Aya termasuk jelema maut disebutna sakaratul maut. Nah, berarti mabok maut. Nah, kali kan mabok maut. Sakaratul maut. Jelema numpak mobil mabok ya eta disebutna mabok kendaraan. Lain numpak mobil wae. Numpak kareta ge nusuk mabok mah mabok. Numpak kapal terbang nusuk mabok mah mabok. Pernah ngalaman. Haraya kan batur mah di Mekah ka Madinah, di Madinah ka Mekah teh numpak kereta cepat ya namanya. Kusabab kakarak numpak ka Madinah mabok. Mabok we. Saja jalan di Mekah ka Madinah teh mabok we. Hadena menang kursi panjang sorangan gitu. Bisa ngadaplok, bisa sare gitu nya. Sare ya saja jalan. Dan untuk menikmati perjalanan Mekah Madinah. Dari si Madinah kan hadena tereh. Kereta cepat mah namun bis mah 6 jam Mekah Madinah teh. Kereta mah mung 2 jam lebih. Benar kereta cepat kan. Maka apalnya maboknya mabok gitu. Pernah deh mabok ke tahun berapa ya? 22 mungkin salah. 2022. Mabok deh. Kusabab naik di Soekarno Hatta yang geus sore can diberedahar kan. Kedara di kapal. Boten kosong meureun. Begitu kapal terbang ya mabok. Kadena eta aya orang Kalimantan diireun mawa eta presker. Dibere ku mana presker. Alhamdulillah jaga. Gitu jadi aya mabok mah. Teu kudu numpak bis wae, numpak kapal maboknya mabok. Numpak kereta maboknya mabok. Tak dina iklan Antimo aya gambar kereta, gambar kapalnya. Karena sarua sok mabok. Naik kapal laut, sarua mabok. Pernah di Bang di mana tuh? Ke Madura teh di mana naiknya? Di Surabaya ya? Hah? Madura. Madura ke Surabaya. Di Surabaya di Bangka Madura kan di bang setengah jam. Ya mabok mabok. Gitu. Tah ngabatakeun kana udah mah lain mabok eta. Maksudna mabok anu mata ngaleungitkeun akal gitu. Kusabab ngadahar nu mabok, kusabab nginum nu mata mabok eta. Leungit akal kusabab mabok maka jadi batal wudu. Jununin atawa kusabab edan. Ya ngabatakeun kana wudu mah leungit akal kusabab edan. Tentunya lain stres kan. Stres mancan edan. Igmain atawa leungit akal kusabab sakalor. Sakalor teh naon bahasa sejenna. Ayan. Ya. Aya-ayan teh cek urang umurna panyakit celeng. Jadi panyakit celeng eta hiji panyakit anu
anu emang sok kumat suatu saat itu. Nah, mun bahayana lamun penyakit celeng kumat di nggon mandi. Nah, sering kan mandi di empang, mandi di ragasi itu celeng. Sanajan caina deet nya kusabab pingsan di tempat cahaya tidak kan itu kan nyaman. Ya, jadi ai penyakit eta mah hana bos boga penyakit itu mah apal mereka pingsan teh. Ya. Bahala di pondok aya babotan sakamar boga penyakit geus kitu. Tur masak teh lumpat teh ditungku teh sugan teh naon. Awas akhirnya pingsan. Ditunggu ke kamar teh lumpat teh urang rek pingsan nya. Nya langsung golek pake geus. Teuing deui itu tah. Jadi lamun pingsan teh apa gitu. Ditunggu teh tiba masakan langsung lumpat teh ke kamar langsung ngomong heula langsung rek pingsan. Bener ada pingsan. Eta jadi penyakit ayam, penyakit celeng yang mau dilembur. Eta leungit akal model gitu sarua mata nyabatakeun karena wudu. Sananya teu dihajar. Aon min atawa leungit akala kusabab sare nya lil khabari sahih karena aya hadis sahih dawuh Kanjeng Nabi pamana mapayatawaddo sing sajalma nu sare maka kudu wudu deui. Jalma nu sare ya diibaratkan pakai firman di jelema nu geus sare gitu kan disingna kan aya memeh wudu ge kan sunat memeh sare ge kan sunat wudu. Nah ieu mah jelema anu geus sare berarti hudang sare maka lamun hudang kudu wudu deui. Artina nandakeun wudu nandakeun ieu wudu teh bakal kusabab sare. Wa kharaja bi jawalil akli maka keluar tina kecap leungit akal naon anu asup nundutan ya. Leungit akal kusabab sare batal wuduna kumaha mun nundutan aya nundutan mah henteu. Jadi kharaja teh ngaluarkeun tina hukum aya nundutan mah teu ngabatalkeun kana wudu. Wa awailu naswati sukri jeung gejala-gejala arek mabok. Gejala-gejala mabok. Ieu lieur-lieur mah sarek mabok ya. Kala lieur-lieur gitu. Eta encan ngabatakeun kana wudu. Palan nakdo bihima nya henteu batal wuduna. Kusabab nudutan aja kusabab gejala mabok. Kama idasa kahanama awona asa seperti jelema mangmang ari tadi teh urang teh sare apa nundutan nya pas kitu nya tadi teh sare apa nundutan nya urang teh tapi sarua teu batal mamang oge makumari nundutan teh wa min alamatin nuasi sima wa kalamil hadirin. Ari cirina nundutan teh masih kene ngadenge kana suara jalma anu keur ngobrol. Urang lamun hadir ngadekeun pengajian, ngadekeun ceramah lembut teh. Kadenge kene ya. Ngadenge kene suarana mah ngaguruhna mah wa ilam yafhamhu sanajan teu kapaham dedengian teh ada nundutan atuh. Eta termasuk nundutan gitu nya. Lamun geus sama sakali teu ngadenge tah, karena kita mah sare. Jadi salagi ngadenge kana suara mah sanajan teu kapaham oge, maka eta termasuk nundutan ya. Aya nundutan mah teu mantak ngabatalkeun kana wudu, sanajan nundutan bari ngagoler gitu maksudnya. Kan ari sare mah bari diukna kan henteu. La jawaluhu binami qaidin henteu batal wudu kusabab leungit akal kupeda sare bari diuk. Di luhur tadi leungit akal kusabab sare termasuk batal wudu. Nah, kecuali lamun sarena bari diuk.
mumakinin makadahu diukna anu netepkeun kana biritna itu robah aya tegasna ayahi dua birit teh dua ping kenca jeung katuhu biritna min makori tina tempat diukna apa cenah ieu diukna ge nyarande lamun anu dipake nyarandena di alatnya mah bisa ngageledak da tukang wa ini stadala lima lawajala sakoto sanajan diukna bari nyarande sanajan diukna nyarande penting nama bujurna rapet awi tambah atawa sanajan diukna teh nangkep tuur tapi bujurna rapet nah etan teu mata ngabatalkeun kana wudu aya di masjid mah makruh kan lamun nangkep tuur teh di masjid mah silakan lamun nangkep tuur ya makruh di masjid jadi nangkep tuur teh anake jadi mah bingung nah geus di kebiasaan barang-barang sarua aya jelema bingung mah ya biasana nangkep tuur kan nangkep tuur eta teh anake jelema bingung jadi di masjid ulah nembongkeun keur bingung gitu nangkep tuur rek adekeun khutbah teh pas kaya gitu nya adekeun khutbah Jumat teh bade nangkep tuur eta teh kurang halus gitu nya sila we di masjid mah walaisa baina maqadihi wa maqarhi tajapin ejeung nya nalika ayeuna diuk bari sare bari diuk bari sare ulah aya renggang antara biritna jeung tempat diuk teh urang diuk di ubin nya rapetkeun ulah aya renggang rapetkeun kan ieu teh moal bisa rapat lamun jelema lintuh teuing cenah sabab jelema lintuh teuing mah ping-pingna geus rapet di jero mah ngolongo atawa kuru teuing nya kuru teuing liang biritna can rapet tulang birit geus diaduk nah geus sarua eta nya jadi hayang rapet birit kana tempat dieu teh jelemana kudu sedeng ulah lintuh teuing ulah kuru teuing wayang takidu wudu mumakinin jeung jadi batal nya wayang takidu wudu mumakinin jeung jadi batal wuduna jam anu sare bari diuk intabah bada jawali ayatihi nalika lilir teh bujurna robah keur meme sarena mah diuk sila nya hareup ngulon barang godang teh geuning geus nyungsem gitu tanya naikkeun diuk mah sila eta meme sare mah sila ngalilir teh geus nyungsep we tapi ketika bujur ge robah nonggeng keangkat nah eta mah batal gitu mah apalagi ngaguling ka gigir an maqorihi wala wudu sakin jeung teu batal wuduna jalma man hal kana mumakinan aula jelema man ari bujur urang teh rapet apa henteu sih nah urang tadi syarat teh bujur teh rapet apa henteu eta henteu batal al hajalat ayatuhu qabla yabda abadah atawa jelema man ieu bujur urang teh robah teh nah ieu bujur teh robah teh meme hudang sare apa sanggeus hudang sare da ngoreja tadi teh nah eta ge sarua teu mantap jadi batal sabab mang wa tayakunu ru'ya ari berkeyakinan mimpi ma'a adami tadzakurina min bari teu inget tadi teh sare la asara lahu eta henteu mantap jadi batal sarua kan sok aya sare teh urang kos kana orok-orok gitu kan antara sare jeung henteu cenah aya ceuli mangadenge keneh disebut sare da ngadenge keneh kan gitu nya disebut teu sare da urang teh sare asa ngimpi nah gitu kan
Lamun jalma ayeuna ngarasa ngimpi tapi teu inget urang teh tadi teu sareng teu tapi asa ngimpi gitu. Eta cenah la asaro lahu eta ge sarua teu mantak ngabatalkeun kana wudu. Dari ari ngarasa ngimpi mah kitu nya kadang-kadang orang sabuat telenyap ya pikiran sepleng ka mana kan gitu. Bihilapihi beda de masalahna ma'asyaki lamun mang pihi dina sare beda de lamun mang ya. Lamun mang dina sare eta mah mata jadi batal. Li'anaha murjihatun karena eta ai masalah ngimpi mah murjihatun perkara anu diunggulkeun li ahadi tarfahi kana salah sejina dua tungtung mang. Wasalisu ari anu katiluna nu ngabatakeun kana wudu teh masuk parji adamiyin. Eta nyabak parji anak Adam. Nah, jadi maksudna disebut nyabak teh nyabak ku dampal leungeun jeung ku dampal ramo leungeun. Lamun ku gigir ramo, ku tonggong ramo, ku tonggong leungeun sarua eta teu batal. Jadi nu ngabatalkeun kana wudu teh nyabak parji anak Adam ku dampal leungeun atawa dampal ramo gitu. Kumaha lain Adam gitu. Lain Adam teh berarti lain parji bangsa jelema. Eta mah teu batal. Nyabak parji sapi, parji embe, parji lauk, urang boga wudu teu batal. Jadi nu batal mah nyabak parji bangsa Adam. Al mahaliqatihi atawa nyabak tempat neuteuk parji. Tempat neuteuk teh maksudna lamun parjina diteuk kitu nya. Pansok aya ngaranna teh aya kan dina beritana pamajikan neuteuk kana parji menjadi salakina walau limayitin sanajan nyabak parji mayit sanajan nyabak parji mayit ya. Mandian mayit geus boga wudu ngilu mandian mayit tuh nyabakan parji mayit eta batal nyabakna. Asogirin atawa sanajan parji budak leutik nya kuburan kana parju au duburan mutasilan parjina marek berupa kubul atawa dubur nya kubul lawang hareup dubur lawang tukang rek nu maot nya rek nu budak tetep eta batal rek dihaja rek teu dihaja eta tetep batal. Al matuan atawa parjina diteuteuk geus pegat gitu nya geus pegat ya diteuteuk parjina teh dialat. Ila makutia pilhitan kecuali popotongan urut nyundatan. Lembur ngaranna sirit. Aya nyabak sirit mah teu batal. Budak can disundatan. Siritna sirit ya. Siritna budak. Eta teu ngabatalkeun kana wudu eta mah. Ila makutia pilhitan kecuali perkara anu diteuteuk dina waktu disundatan. Eta mah teu batal. Awin nakidu hewan nakidu minaduburi ari ukuran nu ngabatakeun dina wudu ari ukuran nu ngabatakeun kana wudu dina lempah dubur nyaeta mutakol manfaji tempat tepungna liang kariput. Nah maksudna ya cek urang mah liang dubur ya sisian liang dubur gitu sisian liang dubur
sisian yang dubur bagian jerona eta ngabatakeun mah nu ngabatakeun kana wudu mah lamun dicabak lamun nyabakna teu aya halang mah henteu. Wa min qubulil mar'ati jeung dina masalah kubul awewe anu mata ngabatakeun kana wudu multaqoe saproeha nyaeta tempat patepungna bibir dua nana tina parji awewe alal manfaji kana liang parjina. Jadi anu ngabatakeun teh nya bibir bagian belah jerona sabab eta anu adep kiri kanan gitu. Ari luarna mah berarti henteu gitu. Berarti eta mah la mawarahuma teu mata ngabatakeun perkara satu kangen ti eta mah. Supaya tiba nyabak pimping, nyabak birit eta mah teu batal nya. Yang kesunat wudu deui nyabak kitu teh. Kama halihi taniha seperti tempat urut nyundatan awewe. Eta ge teu mata ngabatalkeun gitu. Jadi anu mata ngabatalkeun mah nya bibir bagian jero parji awewe. Salian eta mah teu. Ya jadi ieu teh ngabatakeun teh lamun nyabakna ku dampa leungeun atawa dampa ramo bari teu aya hahalang. Ari aya hahalang mah kahalangan ku anduk, kahalangan ku samping, kahalangan ku mukena, ku calana eta mah teu mata jadi batal sabab kehalanganna. Naam yun